suha itu gugup payah. Enggak, cara disalah. Amuan. Abi nyentuh tas salahnya. Ini dia pada luasa kan? Puasa. Oke. Haus. Jadi negarin. Sedap. Ayo. Seger. Bade teh. Seger. Bade. Ini buru. Tak detik. Seger. Panas-panas kieu. Wah. Abi mah bagus mawar. Nah gitu ngabibita. Teu kayak gitu, terang teh itu nuju sahur, nuju sasi Ramadan. Terang. Kayak ada pisah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun kumaha damang sobat rancage, mugia damang sadayananya. Di episode kutil anu ayeuna Bapa bade mendarkeun ngeunaan nguatkeun iman sareng takwa di sasih Ramadan ieu. Dina sasih Ramadan ieu umat Islam diwajibkeun kanggo puasa sakumaha umat-umat anu sateu acana. Aya oge tujuanna nyaeta supados langkung takwa anu sanya-nyana. Allah ngadawuh, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hartosna hei jalmi-jalmi anu soleh anu beriman parantos diwajibkeun ka aranjeun kanggo puasa sakumaha parantos diwajibkeun kanggo jalmi-jalmi sateu acan aranjeun supados aranjeun langkung bertakwa. Quran Surat Al-Baqarah ayat 183. Kumargi kitu kalintang penting kanggo ningkatkeun katakwaan janten target anu kedah diperketkeun di udag dina sasih Ramadan 1444 Hijriah ieu. Ngarujuk kanu panuturan Al-Qur'an ayat 3 Surat Al-Baqarah ayat 3 pasipatan utama kanggo jalmi anu bertakwa oge sakaligus menang dijadikeun target dina sasih Ramadan ieu. Dina hal ieu Allah ngadawuh allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Hartosna jalmi anu takwa nyaeta jalmi anu percanten kana hal gaib, ngadirikeun salat jeung sabagian tinu anu dipasihkeun ka manehna ku anjeunna diinfakkeun. Salajengna bade diteraskeun ku Pak Agit. Sobat rancage, ayeuna Bapa bade neraskeun materi anu tadi disanggakeun ku Paswarna. Sifat kahiji jalmi anu bertakwa nyaeta yu'minuna bil ghaibi, percanten ka hal-hal gaib. Maksudna nyaeta percanten kanu hal-hal anu masih samar. Parantos aya dalil anu nunjukkeunna sapertos dalil nakli Al-Qur'an sareng hadis oge tinu dalil akli dinu akal sehat manusia. Sifat kedua jalmi takwa nyaeta wa yuqimunas shalah, nyaeta ngadirikeun salat. Imam Jalaluddin Asyuti ngajelaskeun nyaeta ngalaksanakeun salat jeung minuhan hakna. Samantawis Imam Ahmad As-Sawi ngajelaskeun minuhan hak-hak salat tinu anu sifatna lahiriah sapertos minuhan persyaratan, rukun sareng adabna. Sifat katilu jalmi bertakwa nyaeta tiasa ngaluarkeun rejeki anu parantos dititipkeun ka urang ti Allah sesuai sareng syariat agama. Hartosna teu kenging boros teu paruguh. Sobat rancage mung sakitu anu tiasa didugikeun. Hapunten bilih aya kalepatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun tepang deui di episode salajengna. Dadah. Gusti nu maha asih, cahya Ramadan menggelis katimbang
berbuat dosa, taubat nasuha itu gugup payah.